Mak, mak, Gunan Yam. iya mak mules banget. Oh Gusti, dengan Yam. Yam, Mak, Yam kudu dibawa. Mana awe jelema dihan Gusti dengan. Ay, araraya wae tetangga ieu sia mereka juru. Yam, Yam. aduh, mak, Kadang-kadang Yam buru. Ayo, kan kadang. mereka juru lain. Naon sih? Biasa mules. Ku mules dah hayang naon. Kayak modal bung cewek. Goblok. Ya heueuh jelema mah ku alus goreng oge ngomong ulang aja dog wae sia teh paeh apa henteu sih. Ye aing mah di dieu unjam injem. Sia mah di dieu nya ngadon ngeunah we unggal bulan ayeuna biasana ngiriman wae ena mah henteu. Ai sakirana sia geus teu sudi ka aing teu suka mah enggeus, talak, enggeus. Loba kana ieu lalaki nu sudieun ka aing, da aing mah teu goreng-goreng teuing kos kieu oge. Ah sabodo aing mah geus teu hayang ngadenge ah. Geus teu hayang ngadenge sia mah atuh da loba teh bacot sungutna. Mane ampun. Geus hayang ngadenge aing mah empuh sabodo sia nek kumaha-kumaha ge ah. Nu penting mah ye sia ye minggu hareup tah balik ka dieu. Enggeus serahkeun aing. Embung, nyambung kumaha aing mah hayang ah. Jeung naon ayeuna boga salaki teu ngaresikoan. Gada ngomong kitu wae sia mah. Geus pokona aing mah ditungguan ku aing sia balik ayeuna. Alasan eueuh ongkos. Teh sia di dinya gawe naon eueuh ongkos. Paling ge sia mah ngajanggol ah, mal salah, mal henteu ah. Mabok selot paling ge di ditu. Geus ayeuna mah aing ngambung ngadenge omongan sia. Pusing aing da ah. Di eta si Bella nginjem HP meni eueuh ucapan terima kasih kasih acan. Be akun pulsa we bisana. Aduh, mak, ah. Aduh. Mage hayu urang ka bidan ieu, ka bidan. Bung mak, ah. Sia mah kitu, ari diuruskeun ku aing embung wae ditita ka bidan oge. Tinggal kali namprak atuh duit ti aing. Nah naon ti aing? Mah urang ka ieu mah beurang sugan ah. Beurang mah eueuh ah. Aya oge di lembur sabelah teh kan aya. Kamari mah geus ti ditu eueuh, aya nu ngajuru cenah. Nya sugan sore am. Sementara urang ka bidan alim kitu na ge bager ieu bisa dianjuk jelema eta mah. Ah, Dan alim keur tugas di puskesmas. sugan wae kieu mah geus balik. Nyawa tuh mangke balikna sore. Ieu teh ieu geus arek cigana geus arek ngajuru geus serseran kan? Heh. Nya ser-seran ge hayang modal. Modal seblak tadi lah teuing. Terus ayeuna kumaha ayeuna? Ya henteu ke mules ke henteu kitu. Sugan loba ieu mah loba lelempangan. Lelempangan di dieu tah lelempangan. Coba ge lelempangan di dieu. Coba ke lelempangan. Ulah ngaringkuk wae. Ya batur ulin ulah tuh da oge. Nya lain Batur ulah. ngaringkuk wae. Lain ulah, kamari ge geuning sia arek ngajuru teh dang di mana-mana Sia sia teh. ngajuru batur mules ayeuna mah. Ieu mah ayeuna mah asal mules-mules oge sieun nek ngajuru teh ya ah. Nya mantap ge. Ari sugan teh urang mah bener nya arek ngajuru kitu. Hayang modal tah kitu heueuh. Lelempangan kitu. Sugan mah lelempangan nepi ka Cilamaya. Nya pengkor atuh teh Nya hidang. pengkor sebut nu gelo. Heeh. Hayang nginum teu neng. Tuh ah. Teu aus kitu. Tuh. Heeh. Si meh teu nyangka marek boga incu geulis. Jore ah hoream ngajuruna mah ah. Nya atuh sia teh resikona teh hidang. Ya kudu nyanda meureun. Istirahatnya lah geulis istirahat. Enggak kan mah ah. Ulah nemen-nemen teu. Mendingan kieu ngeunaon teu mules kieu mah. Mesti dengan aing mah kumaha nya aing teh. Mudah-mudahan ieu mah jalan keluar aing ah eta mah sabodo teh aing ngomong geus kitu na ge ka salaki aing ah. Nya tuh da ayeuna ngaranna rumah tangga nya ka aing bilang barang ngaresikoan 2 bulan sakali kitu nya apal aing teh teu boga usaha. Ieu mah inget ge nyao sugan mah ah nya sigana mah main ge di ditu ge boga kabogoh deui sigana mah ah moal pati-pati jelema mah. Geus ah ayeuna mah aing moal jadi pikir moal galau sabodo teuing aing mah kumaha-kumaha oge kajen aing make ka Saudi we ko si Iis ah mending si Iis mah meureunnan ayeuna duitna geus loba di Bu Haji manehna mah aing mah kudu daek teu daek kudu ka Saudi engke mah ye lamun kieu wae mah nek usaha naon aing di dieu pas abah nyambung aing hideung ah
Aing mah meni cara rape, sekolah teh. Pelajaran loba, PR loba. Aing ngerjakeun anu online da. Aing mah rupa-rupa wae keur 50 soal. Nya aing ka Saudi pan aing teh boga panyakit budug. Ya ampit atuh panyakit budug mah, bitis aing mending ngageblek deui. Pusing aing mah darek. Assalamualaikum. Bu Haji, Naon sih gegerendeng we si Sarbel? urang tadi geus ngebel. Naon? Asalaki. Naon cenah? Cek orang teh urang yang pepegatan ai sakirana urang tara dikiriman nya Bu Haji geus genep bulan urang teh dikirim. Aing kan ninggalin aga meni karunya Ya, kasia Bella pergolis teh coba. Ayeuna nginjem duit ka Bu Haji. Mah mantak didengeng nginjem beas ge mana Bu Haji mah. Rek iraha mayarna. Urang teh ditelepon Bu Haji tadi minjem HP Haji engkok teh ya. Naon Dia cenah? bel ku urang teh cek urang teh geus ayeuna mah maneh daek teu daek urang hayang geusan cek urang teh kitu nya ayeuna salah maneh teu ngiriman cek urang teh kitu. Urang mah kajin jadi randa we kos Bu Haji. Kaditu ka dieu nariman salaki batur nya pancing Ulah ya. salaki batur mah sia teh anu lengo Muas anu lengo mah we duitan Bu Haji mending salaki batur. Nyambung Terus naon cek salaki maneh? Kok cenah ngomongna tong ngomong kitu cenah aing ge balik cenah gablek duit mah cenah kitu. Kayuna iraha balik ka batura rasiko 2 bulan 3 juta 5 juta. Mending Yang 3 boro-boro juta gope sabulan ge henteu Bu Haji Pegel-pegel sia Bella. Peda we ieu indung urang Bu Haji ti Subang ngiriman wae ieu teh aya 100 200 make dana. Ieu dengekeun keur pegel nu dihandap pegel hate ongko. Nya aya jadi randa. nya pugu urang yang ngomong aing jadi randa cek urang teh kitu embung cenah urang mah cenah embung cenah kitu da manehna sigana bogohon banget ka urang Bu Haji. Dengekeun kawinna kawin namil apa kawas sih? Nya urang mah kawin bener da. Kawin parawan jeung bujang. Yang geus gugat cerai Bella kitu mah. Nya urang mah hayang nyaho manehna ngomong cenah minggu hareup nek balik hayang nyaho. Tadi kurang ditah balik majar teh ongkos cenah Bu Haji. Goblok anu kitu mah Bu Haji. Urang cek urang teh ane ka Saudi tapi sukuna ieu budug. Ampit moal sih. Menang Bella saulah cekah. Teu cekah ieu teh mah urang doang. Cekah teh sakieu mah budugna ge cuma budug biasa ieu mah. Ieu Taiwan keur gampang banget prosesna. Tapi urang teh luas Bu Haji asieun di ditu dunungan angkat teh galak. Mending ieu moal. Si duitna geus gede di Bu Haji nya. Oh nya gede. Orang pusing banget Bu Haji, pusing ku salaki, pusing ku hayang dahar, urang teh Bu Haji. Sia we di jalanan mendingan mangkat ke luar negeri. Ngora kene awak alus banget deuli. Moal capek ka Saudi mah kudu ngepel urang Ka Saudi cek aing ka Taiwan. ka Taiwan nyebokan akong Nya aja nyebokan akong ge gede gajina 10 juta. Tapi Bu Haji mah teh boga salaki ge aman satosa jaya makmur teh nya. Pan loba ditinggal salaki aing nu ti heula sih teh. Nya Bu Haji mah mantak salakina pae ge nu ti heula nya diobat cigana ku Bu Haji urang ge nyaho. Bisa banget pok kata mah ampun parah. Balik pusing bisi kasambet di dieu wae urang kabari ge di dinya aya ngajug-jurigan Amit sok kitu sok nyalahkeun ka salaki aing. Aing pajarkeun ngaracun sagala rupa boro-boro. Aduh, emak Aduh, tak eta didinya mah tah. Heeh. Tak eta aduh. Kunaon sih nya mah ari anu gede beuteung mun sagala dirasa sarege geus ngigir, geus nyanda. Emang gitu. Eta tandana rek kedeung dege borojol ieu. Oh eta teh. Oh aduh. Tak eta mah lah. Eta tah. Tak eta aduh. Heeh. Aduh. Sok geus nendang-nendangnya. Enggas, nendang-nendang geus. Lalaki Ngalipukan. sigana ieu lalaki ya. Nya naon mah nu penting mah salamat. Lungsur langsar barakah salamat. Tuh lamun lain ku indung ku saha coba Ya dipencet. salah kita gablek. Nya mantak ge. Ulah kitu we kakolot teh. Heeh. Mudah-mudahan mah bahagia aya incu mah ieu. Heeh. Aduh, Sok bararingung ka si Bella teh. Geus entek naon jadi randa. Boga salaki ku situ patut ngiriman teu balik henteu. Boa-boa kaedanan selot yang kaedanan randa. Teh. Karena kuih Bu Haji tas uwi. yang geus langsung ka bumi nya Bu Haji can peren boga urusaneun nya. Arek ka mana? Rek ngurus-ngurus surat teh jeung indit umroh kan. Oh, entos masak can Bu Haji? Entos, geura mam nya ka ditu nya. Seperti biasa makan.
Iya. Dadah. Dadah. Adena teh budak teh. Ceria wae katitipan budak teh. Sebel dah. Cantik-cantik Istit diemnya di kampung mulu, di desa. Menirindang sama pohonan. Ya Allah, ngaget-ngagetin banget sih. Lagi ngapain? Siapa si Inang sih? Aku tuh lagi ngaca, Tawang tau nggak? Seti ya lagi ngapain? Yang Seti kamu kali ganggu mulu dah. Cucu aduh, dasar cewek Seti. Kurang ajar ya. Aduh. Kecapung keliling Nusantara, Panasonic. Kan rawang segi. Sulara ati ayen senok lur ganti. Moal kamana-mana enak moal ngarongsok beung sisi iem karasa sok paur usah saha sudah. Naik naon ieu mau eta iem. Mah yang kieu wae sia mah. Nya emang kitu ari bulana mah teh hidang. Padahal can bulana karek pencak 8. Nya geus bulana sakitu teh. Batur mah komo aya 8 bulan. Ngajurung ngajurung kayak yang 10 bulan 10 bulan lila teuing yang ngapain ame gede di jero. Kita ngalacai lah. Cenah majar teh nya iemnya lamun reuneuna 12 bulan, 10 bulan. Eta awewe cenah ieu mana. Kajen awewe ge asulah bencong we. Nya heueuh teh hidang Moal ka mana-mana heula emak Nya kan atuh marek liar mah nyaliar we moal bakal ngajuru ayeuna ieu. Lah ina tadi geus sieum nih kuat. Aduh. Nah, ari reuneuf mimiti memang rada uguan mah. Mun beak 5 ember mah ieu teh. Pakai ngisang. Eta ngalacai di mana sih? Ngalacai di sumur. Oh, da awewe caian di dieu mah. Di sumur Bincar. Meni kuat gararing ieu panasna meni kuat alabatan naon meureun ampun. Sumur urang eueuhan deh ge. Iku mah mun ngajuru nya. Eueuh cai. Kira aku nyese di walungan mah. Geus kayak kumaha diseusehan ieu. Ieu mah nyanda we. Oh nyanda we ge hararodang di joroang ke nyandana dihareup we di dieu tah. Aya hi dieu teh dong. Eta marek mais naon sih? Eta we 8 daun. Asa hayang angeun bayam. Yang angeun bayam. Heeh. Geus kayak mah meuli atuh angeun bayam. Angeun bayam make ieu teh mah make naon sih ngaranna teh nu koneng-koneng teh. Heeh. Jagong. Yang geus tuh mah rek kaditu nya arek neangan nya. Heeh mah nam neangan. Ari hayang angeun bayam mah. Heeh. Kedeung tuh kolot mah kurang kumaha iem. Sia hayang angeun bayam. Waeng di teangankeun. Heeh mak. Nya heuh. Kunaon sih? Heeh mama bager. Nya bager teh kula sok. Ieu wae ka kolot teh. Heeh man gerak kaditu ajaranna. Heeh. Kunaon ari sia? Geus rek kajero deui mah. Angeun bayam jeung naon deui gelis? Jeung toge, ulah henteu. Lamun aya nya. Oh, meuli tomat 2 kilo mah. Boga duit ieu baraha perak meureunak beuli. Meuli tomat mah cengek bawang. Heeh gelis. Oh, woi geus barareak di dapur. Heeh. Sing dong mana-mana ku aing lamun. Heeh. Mau rek ngaringku ka di dieu Heeh. Eta panto tutupan, kunci. Tutupan diselat. Beseng aya nu asup ieu. Mal mun anu asup ieu rek nyopet naon sih Nya lain. Ari nu reuna mah cenah ge masih peungkeur teh dang loba nu harayang. Naonna mah teh. Nya apa mah? Geus tutupan, kunci. Saya saha eta di imah. Awah. Jangan mengatakan cinta bila engkau menderita. Aduh, kunaon teh Bella? Bella kunaon cicing wae disapa ku Uis teh nya. Kalau ke ucing wae. Naon maneh ka dieu upo. Buat apa sih? Kos planet. Tinggal itu eta euis ulah ngaganggu wae urang geus hayang nanangkeun pikiran, hayang niiskeun pikiran bung diganggu. Tong sok kepo ge kunaon-kunaon urang mah bung diganggu Barian Euis mah bukan manusia kepo terdunia emang teh. Manusia kepo geuning nanyakeun kunaon maneh. Nya ditanya ti heula kan. Nya pasti eta kepo ngaranna yang nyaho.
Hanya kepo, pengen tahu sedikit. Nya heuh teh kepo sekali tuh mah kata. Ih, mani kos gitu banget. Kupa kepo, pugumanena nu kepo. Dasar manusia Pluto. Hayam teh bangor banget geus si paraban oge aing ini capek ngomong da. Syeh. Hei. Sina dijual ku nini oda. Kalau mantuk kadi itu KM pakai 3 jebur da eta hayam teh. Nah sih iya gak gerendeng wae sorangan ya. Hayam badak banget Bu Haji ah. Iya mau robot masih ya. Wow, Bu Haji rek ka mana? Hanya ke lelempangan wae kok sih. Lempangan Ya wae. ngajak-ngajaknya kamari geus karasa cenah. Kamar emang karasa Bu Haji. Terus Cuman mulas-mulas kos nu hayang modal teh ya. dipariksa tuh si Kabu Bidan. Hoream karunya mah udah teh nyekel duit. Ya mana tong lalawara tuh. Yung di motor kan jauh. Hanya nginjem ka ditu ka urang nah daripada diantep. Tapi Ya. enak aku masih pa Itu iya. ayeuna mah han hayang kiih malulu. Oh nyadat na geus bulanna mah ke situ ya. Tadi ge kiih wah. Hari nungguan poe mana sih ya? Karena kita 8 bulan Eta- Bu Haji teh 8 bulan. Aku ning ya geus kahandap ieu ya. Teh nyoba bulanan tuh udah jarang dipariksa. Sembarangan Rono teh. Mau udah ka mana sih? Hayang angeun bayem ujung jagong teh ngeunah meureun. Di angeun teh Bu Haji urang mah bu make muncang hayang diangeun di herangkeun Herang teh. gendeanya make goreng bawang doang. Heeh. Oh ya bayi orok sing lungsur langsar ulah sok lila-lila rek keluar mah ditungguan aja ku Bu Haji. Heeh. Ya besing Bu Haji kaburu umroh ya. Ya kayak ngado Bu Haji pokoknya mah kudu ngado. Ya Bu Haji rek umroh. Umroh. Oh jeung si Asep. Oh, syukur atuh Bu Haji umroh masih. Kayak tadi tuh nyayamnya. Sing salamat poe. Halal bihalal lah dah. Mencit domba meren. Mau paling nggak meli eta meli daging. Ya Bu Haji Oh barabe yang pentingnya salamatan we. Wes gitu sih. Segala-gala wae Mana malah laporan. Bang Toib, kenapa tak pulang-pulang? Anakmu diterkam buaya. Bang Toib, kenapa tak pulang-pulang? Anakmu diterkam buaya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pernah pulang, semakan rindu dirimu. Ampun. Korosot Mak tas di mana? Hah? Tas di mana, Mak? Di warung ieu meuli bayam. Tas meuli naon sih, Mak? Iya meuli bayam tuh meuli dengan sangu. Meuli bayam. Sia mah Atuh, sosoranganan ada wae harga. geuningan Amel. Ya mending sorangan daripada loba pewong na ye. Ayeuna ngajual naon di wae. Ayeuna mah ngajual Meki. Naon sih eta teh? Meki buluk, Mit kue. Gua Meki itu sejenis uang logam. Oh, coba ge mak hayang lah keur teu galbeg duit. Meki mama geus peot, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Teu geunaheun oge Abang Amel tak pernah pulang. teu geunaheun. Ih, rempong banget mama Ini pede we suara kos gitu. Batul ku latihan nyanyi Ya, kan aing cuma arek akademi. Arek nanya indung sia teh saha sih bapak sia saha sih? Awa di Medan. Orang Medan. Medan perang. 3 kali puasa, Amit-amit incu aing ulah kos kieu 3 kali lebaran. Suara Amel ngunaon teu? Munahon di mana? Arek ngiluan bintang panture. Hai, moal lolos atuh. Anu nyanyi na kieu teh mah ya. Kumaha? Bukan aku tak mau. Ya mak geus kos Iis Dahlia can tingali. Eta mah Aduh. Geus kos Iis Dahlia can mah eta. teu eta mah rek ngahejeun. Kurang jebleh merenya mah. Nu kumaha sih supaya kapilih jadi finalis bintang panture. Nya Supaya kudu nu kapilih bintang alus panture. kos Rita Sugiarto. Mak oge kan Coba. begitu kos cerita Sugiarto. Gita Sugiarto. Sakna ieu mak.
eta mah kos dombar ngajuru. Geus muni Tinta adegan. aing ieu dicarikan si ieu masal jeung sia geus ngeunah seuri we. Tinta adegan ye. Geus ulah sorangan we di dieu Mah baheulana urut pewongnya, pelecong. Naon sih atuh ngalarti aing mah. Pelecong teh pelacur. Goblok. Urut wanita safety. Gak ada berat ada cerek banget gitu ya. Amprok di jelema teh. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ya Bu Haji mah komo karena si Asep diogo pisan ku salaki. Ya Bu Haji mah salakina, uing kana salakina Bu Haji ulah sok ngomong salaki, uing sok nyeri hate ah. Astagfirullah, nya ya hampura ya. Teh ingat Bu Haji. Asan teh tapi kan mana ya mah oda ya ngomong. Ya beda deui kasih sayang mah jeung kasih sayang salaki mah beda Bu Haji. Kadang lah Bu Haji lah. Tah, mulai semangat uing Bu Haji. Corak banget turunna tamit-tamit aing alhamdulillah. Tah ayeuna mah ngeunaan plong Bu Haji teh mah meni asa hareunag teh sia. Angger teh geus ngadedeuketan ya. Nya meureun ah. Sok nini oda dogo banget kita bersyukur. Masih meni bagus ya itu teh Bu Haji. Bau ndok buruk ya Bu Haji ampura Bu Haji. Ampura. Mak, Ibu Haji tas mana mak? Ayo mak. Sia mitot be bau ndok buruk. Goblok, Ulun banget. na ge eueuh. Mai iya. Doang tah aya menang kitu marek diomen. Bu Haji tumben aya ka dieu. Kudu jago ngomong. Ada ge sieum cenah kamari karasa kitu mak. Oh, kamari, padahal mah mules teh. Bau kede yam. Emang kieu bauna Bu Haji lamun anu reuneuh hitut mah. Tuh. Cigana kabawa jeung bukurna. Mulus banget mah, mulus banget. Bang. Tapi Amoy mah wing rek balik buburuan. Bu Haji ulah balik cing di urang sisiaran heula baturan. arek umroh batur mah Arek umroh sing dia sing lancar. Urang mi HP sinapi saya mulai digalakan sia. Arek di dia. Nyante sih di imam. Yang geus kana di dia sih nang endong. Pugu sieun ku maneh. Sarena di kadang hayam. Heeh. Emak kadi itu ngalongokan. Heeh. Ayo mah. gara-gara Karaya Ayo mah assalamualaikum. Oh, geus ngalongokan wae. Heeh mah longok. Ada di jalan Bu Haji mah sok linglung dah. Mah geuning jagongna awal ah. Udah geus beak beurang toing ya untung ya aya keneh ieu. Oh, ayo masuk ah. Sinang ngona sakana ah. Hitut banget. Aing hitut banget. Wow, lihat Hitut banget. Ya betul teh.